Nya kurang cari tajeng cicing. Sopan ke adik, pakai jam kurungnya lehat. Jalan cici sopan. Wah, ini so. Juragan nungguan. Mana si Utoy nak? Kurang ieu, kurang ingat kalian. Lo kurang aus. Kasep. Aya naon juragan? Asa kurareuwas tara-tara di sisi narieun. Ieu teh abah teh asa kagunturan madu karagragan menyan putih. Ieu teh kadongkapan juragan teh ka dieu. Mangga carios teh. Yeuh, abah. Lain aya naon. Mana si Utoy? Si Utoy geus kurang ajar ka si Mimi. Kumaha kitu? Kieu, Bah. Si Mimi teh geus ditaeun ku si Utoy. Pokona mah kudu tanggung jawab dah. Ngaran si Utoy si pika sebeleun teh. Tuh si Mimi di imah cerik teh isuk-isuk can jepek keneh. Aduh, eta budak ngangerahkeun nya. Kudu kumaha atuh abdi teh juragan, atuh kieu we. Ayeuna mah ngarah langkung raos ka abahna, ngarah langkung raos ka juragan istri, ka juragan pamanggatnya. Terus urang pirarian ku urang ayeuna nya. Nuhun, cumohon. Satuju henteu upami kitu. Hayu urang sasarangan jeung abah urang pirarian. Sok pih atuh, papih berangkat tuh jeung si Abah. Neangan si Utoy si pika sebeleun teh tah. Mami rek di heula nya, rek masak heula. Kayak keur buka puasa. Yah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, hayu atuh kitu juragannya. Ayeuna urang pirarian heurah ku urang ngisinkeun pisan eta burang kali gua bengok teh nya. Mangga. Mun, Nya hayu tuh, Bah. Hayu. mangga. Hayu. Mangga juragan. Mangga teh payun juragan. Kadek nama Hade ngan hanya kan lulus tunjung kurang ajar si Utoy. Ayo kurang itu. Panjang itu, Bah. Waalaikumsalam.
Gandeng heula, ke heula. Si Abah. Ye, utuy. Pucruk dengekeun kumaraneh jang hampura abahnya. Naon itu, Pak? Geus ngaganggu. Lain aya naon juga maneh bising salah. Ye, si Ismi tadi ceurik. Jadi abah teh kadatangan ku Juragan Sarno. Kan? Agan. Ye, bener henteu maneh ngaganggu si Ismi. Si Ismi. Henteu, Pak. Itu jeblok cerik wae diisuk-isuk nepikeun ka sore sia teh ulah ngerakeun ieu teh bulan puasa kaayaan keur kieu ade kumaha dikamanakeun atuh beungeut abah teh Naon jadi naon? Yo, pokoknya nama mana utuy. Kudu tanggung jawab. Mana kudu ngawin si Mimi siap. Kumaha Ngerti. Juragan geuning kumaha kieu kaayaanana fitnah eta mah nya. Lain fitnah. Oh alasan itu iya si Mimi bebeja. Ha? Pokoknya iso pageto kudu kawin. Ye, ulah ngerakeun mangka abah teh keur kaayaan kieu. Boro-boro keur kawin maneh. Sore dahar isuk henteu, isuk dahar sore henteu. Ya Abah. Abi pamitannya. Mangga, Soalnya abi Juragan. kucing di dia bakanas tuh, tak kasih kurang ajar elok. Mangga tuh Juragan. Lurus tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Batal puasana batal. Ngomong-ngomong lain batal. Maneh sarwana adi lanceuk teu barenar. batal puasana tuh ngomong-ngomong. Sarua jeung maneh. Teu bisa ngadidik lanceuk, teu bisa nalingakeun lanceuk. Kanyahoan lanceuk keur kaayaan kieu. Kudu ningali kolot, ieu teh kolot teh sangsara euy. Fitnah pertama da teh kumanya. Labu sawah eta mah. Nu bener maneh. Astagfirullahaladzim. Ya wayahna jang, maneh kudu daek we heula sementara ieu mah. Kudu nurut heula ka Lain abah. sementara, Pak. Kawin mah sementahun. Bingung. Pokona maneh daek we heula ayeuna mah. Ya. Awas kamu teu daek. Lah, kumaha atuh, Pak? Teu nyaho. Asik kawin. Pak. Dedi. Ded. Kawin. Wah. Kawin. Mau jadi artis ya, mau karirnya kumaha. Yuk. Ada molor. Ya. Woi. Ini dirasakeun puasa teh. Ieu turutan mah adi ieu tingali. Kumaha nya? Kamari ge ampir-ampiran rek buka. Rek ieu teu kuat. Heeh. Sampai jam genep. Untungnya buka heula jam 3 jadi kuat sampai jam genep. Batal eta mah temenan. Temaji. Tapi teu ributnya si Abah. Oh, untuk ieu kan Ieu dakwah. urang nu kudu dibejakeun teh. Bah. Kumaha carana urang di dinya sugan boga ide supaya urang teu bisa dikawin. Bodoh dikawinkeun nu. Nu ngaranna kawin nu batur ge daraekeun. Lain ku ngeunahna gurihna. Gurih-gurih. Ari gurih-gurih nama dan ka bade lahagam teh. Nya. Ieu mah kondisina di fitnah atuh da cuk. Aduh, urang teh kumaha Apa ngarasakeun ate di dinya? Eurih nya. Eurih hate mah gampang atuh. Kumaha? Inum. Ih. Wae. Terus boga ide teh. Lamun teu ngeunah awak. Minum. Ieu teh penyedap rasa. Sayur oge geuna. Ya. Ingat ngabibit tawa ieu mah bulan puasa. Bawa anak. Kede ngomong urusan bulan puasa mah geus buka. Ayeuna mah idena heula ieu kumaha. Gampang-gampang mah tadi Serahkeun ka urang. Kalau teu baheulana Isa. tadi urang kumaha. Geuning eta pinter. Soal keliru, soal bohong, ieu jagona. Nanti arah palu nya, jaga kawinnya apa? Kumaha lukisna mah. Tah ayu lukisanna ini. Nengkol deui wae kumaha. Ide. Kalau urang. Wes tanggi ieu jadi teh. Wes. Alah. Sigun gelo mana kikituan atuh. Sok menang ilham ide langsung tek tuh.
Ya gawe. Turutan. Ya, nya, kun gelo. Heeh. Idena. Alhamdulillah ieu teh mun juragan ieu naon kutu Eta, tadi berapa? kunaon ya Allah ya Rabbi mana jeung lompatan segala budak teh kunaon kutu Ieu cara ieu perih tuh urisin geger otak. ya Aduh. Allah ya gagar otak mah lain dinutur dinu hulu Pancik abang otak abi menunutur. eta mah keur ngamek sebelu ai maneh kunaon aya naon Itu atuh si Utuy. kunaon si utuy kunaon Siga nu stres. Tipe ting kene kadang cerik. Siga nu kasurupan dog. baik ku dog mah leutik eta mah ku satu mah hariwang Ka budak teh meneh ieu anu leuwih parah mah ieu. Kadang masak mie jeung enaug da lapar. ya ampun Gusti ya Allah ayo, naon deui juragan ieu teh Ayeuna mah urang susulan kan itu berayu. Yuk. ayo Sok aduh ieu perih. Iya, apa? Kan iya, di mana? Iya. Mari gong pisannya kalau teh. Itu.